Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iniping guys. Apa kabar semuanya guys? Apakah kabar kalian baik-baik saja guys? Nah, kali ini saya sedang berada di jalan karetanya guys ya. Rencana ayeuna mah erek nonton arek macul guys. Di sebelah nubeh ditunya guys. Ya, ikuti we keseruan di video ieu nya. Tang hilapnya guys, subscribe, like dan komen guys. Ya. Tah guys, jadi mah aya mundingnya guys ya. Aya tilu guys. Itu mah bapana berenya jigana ieu mah anakna tah. Anakna guys aralus kieu nya munding. Tah ieu mah ting naon? Ting bapana ting indungna ieu guys ya. Tah. Di badag kitu guys. Tah guys, bujur munding guys. Anjir luar biasa pisannya guys Ya, nemu ka dia ya. Luar biasa guys. Kita jigana jeung ngagaru guys nya. Tuh anjir kanyat narempokkeun ibu-ibu jeung bapak. Barang ge kieu antang upload kieu guys Gaya YouTuber kieu mah guys ya. Nah, aduh mending nih. Keren banget kieu nya. Mantap jiwa guys. Ya guys, cuang ka dieu heula guys. Cuang ka kotakan nu erek dipacul guys. Tuh loba genjer guys di dieu nya genot guys tuh. Tah bisa rek ngarala masuk lah. Kok bae nya. Bisa rek di arah lama. Ada lah guys. Guys, akhirnya kita sudah sampai guys di mana? Di kota Kana guys, gede kieunya. Imah ujung pabinian guys. Yuk kita saksikan guys macul hari ini guys. Nah guys, ayeuna malah kita beristirahat dulu saja guys di sini ya. Cenah kunaon sih cenah si Iniping mah cenah ulin teh ka sawah we. Karena begini ya guys. Karena saya mah dulu dari kecil ya diajak oleh orang tua saya itu gak pernah ke tempat-tempat mainan, gak pernah guys. Waktu kecil mah saya sukanya itu diajak ke sawah guys nya, nuturkeun si mamah ngarambet gitunya guys. Orang mau gulit ikan mah jiga mundingnya di sawah. Bari leutik teh iker leutiknya ker balita lah gitunya. Inget kan kuring ge di ais gini ngajieun nontung ngaranna teh model aayunan tah guys gitunya. Tah di dinya we kayat karagra ka sawah guys nya. Diatakeun di saung anu saungna deket sawah gitu tah guys nya. Jadi saya mah nontonnya misalnya diajak ulin teh ka tempat-tempat naon lah nu teu pararuguhnya, nu teu aya manfaatna tara daek guys nya, sok rada hoream kitu tah. Ngajakan ge diajakan ge orangnya. Tapi mun misalna naon tuh ulin kanu kieu tambah ka alam mah hayu guys nya. Tara menolak saya mah nya. Karena rasa poenya di nu alam kieu mah tuh segar jeba cuacananya. Ai ka kota mah kan panas. Jeung di kudu moal duit guys, tak eta masalah namanya. Udah coba guys di kota mah nya sagala mayar guys nya. KWC mayar guys sok. Kumahaan eta parkir mayar. Eta teh can jajan-jajan acan guys nya. Aduh. Luar biasa pokoknya mah guys nya. Tapi hara namanya guys zaman ayeuna namanya nu bangsa milenial teh nya nu ngarara teh nya arambungeun ke sawah teh ting kunaon tah nya. Tapi salah satu faktornya mah begini ya guys nya. Kunaon sih aramun ke sawah gitu nya. Membantu lah gitu nya. Da zaman ayeuna mah nya karena kehidupan teh sangat tinggi sekali nya.
Jadi si para pemuda dan pemudi teh rembungan ke sawah tehnya, soalnya nama zamanna terus berbeda kan. Zaman kapungkur rumahnya nuju aki simkuring lah, nuju aralit makan naon tuh bangsa arulin teh ka sarawahnya jeung di geus naon tuh geus dewasa mah paling ginaon lah jadi petani gitunya. Zaman ayeuna mah kan berbedanya jeung deui si kolotna teh kieu nya paribasana teh cenah urang mah kolot atau kieu nya ulah sarua jeung urang nu baheula sangsara tah kitu guys nya. Jadi si budak teh rembungan guys ayeuna teh nya ting kunaonnya. Sebenarnya menyenangkannya ka dieu teh nya ka sawah ka dieu teh. Ayeuna mah hemat biaya guys nya ka sawah mah. Aduh akbar. Jeung loba di dahareun di sawah mah nya karingala kan kade ulah nu batur ta eta guys nya. Yo guys, orang ngerek macul heula ieu jeung pabinian di sawah. Nah guys, alhamdulillahnya tekudulila dirinya guys. Ini udah selesai dicangkulnya guys nih. Kotakannya guys. Tuh lihat guys. Ini mah kotakannya kecil ya guys, gak terlalu besar. Kalau yang ini mah panjang guys. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama guys ya. Kalau ini kan kotakannya sangat kecil, jadi dicangkulnya sangat cepat sekali guys. Tuh guys ya. Ini tuh nantinya akan dikasih benih guys ya. Penanaman padi ya guys. Nantinya untuk menjadi benih padi. Nah, media tanamnya ini guys di sawah kotak ini guys. Nanti setelah dipacul kan diratain guys ya. Nanti dikasih benihnya guys, padinya ya. Mungkin selama 1 bulan ya guys akan tumbuh benih padinya guys. Asli guys meni bunga kieu ieu nya nantu pependak sareng munding guys ieu. Tuh nya meni lucu pisan nya tuh. Mau dibadag kieu nya munding. Nya ciri khas di sawah mah nya pada umumnya teh sok dibajak teh ku munding nya. Tapi da ayeuna mah sok jarang geuning guys nya munding teh. Geus kaelehkeun ku traktor tah. Tuh guys nya tuh. Guyang wae yang pegawena teh nya munding mah. Tuh guys nya. Resep ningalina gitu tah. Cincong ke anak-anak guys. Lempok ke anak-anaknya. Dia nah guys ya anak-anak ya halus pisan nih, lucu pisan tuh guys. Oke guys, ngomong guys kalakah tak gini guys. Wah ini tuh guys ya kadia ningali kana kamera ya. Halusnya guysnya anak-anak guys segede kieu kumaha mana tuh itu meni gede kitunya. Mantap jiwa guys. Tah guys ya tadi foto heula ya, cekrek. Terus jenaknya mending mah. Oh iya jigana bapana guys ya. Tinggal guys menikahnya. Lo yuk bising udag ya. Bising udag ya. Palawur ngudag mah. Bung aing mah. Porong udag euy. Ting itu teh ting bapana ting indungna nya da sesuan gitu guys tingali tuh nya aya sesuan gitu ieu mah ting mana nu mikang mana nu jalu tuh pan nerempokeun ieu mah euy palawur ngadeukeutan ge bisa disuruduknya bedag kieu mending mah tenaga nage mending gede nya. Tuh guys. Mending nu bodag. Geus ka dia. Palawur por diseruduk kurang mah. Mending kabur we.
ulah deket teuing nya jeung munding mah. Soalnya aya nanan tuh aya tandukan guys. Berbahaya sekali bagi kenyamanan kita guys. Setelah kita mah menghindar sajanya dari dekatan munding. Ganas mah ngan teu nya guys, ganas mah cicingeun munding teh. Kan meureun bisi terganggu teh nya guys dengan ayana orang gitu teh. Tuh narompokeun wae guys tuh. Naon meureun ieu cek munding teh cenah. Nah guys nya tadi tos ningali munding nya nu keur depa di sawah. Tah ayeuna mah cuang ningali nu nuju ngala, bukan ngala ya. Ini namanya di Congkelan taman sunana mah. Duka bahasa Indonesia namanya. Tah iya aya mantang guys. Mantang kecil. Mantang duka mantang naon? Iya mantang ti Karangkedang nya. Tah dilingcogan ku eta ku naon tuh ku bedognya da teu nyandak parangna. Teu nyandak garpuna. Oh, tah iya guys nya. Halo do janten sesang alana. Tah iya mantangna nya guys, ieu teh enaknya mun diseupan mah nya komo diubi goreng teh sok enak ya teh guys nya. Tuh nya ieu mah di sawah mah sagarupa aya nya. Tah kalapa tanggal kalapa aya anakna. Tuh daun cau nya. Ini seueur kieu atuh kanya tiwetan uga kulon ge meuni seueur nya tuh. Tuh ieu teh cuan hungkul ieu teh guys nya. Mun diartoskeun mah ieu teh menghasilkan nya. Mantap kunaon cenah nya. Ari bangsa pegawai negeri nu kapungkur mah artosna teh diinvestasikeun teh kanggo sawah guys. Ya iya guys, jadi di masa tua teh marehanana teh ka sarawah geuning guys, menang penghasilan tina perkebunan persawahan kieu guys. Tuh nya guys di ge aya jantung cau guys ya. Cing cong candaknya ka bumi kayak dipasaknya di bumi. Tah guys ieu jantung cau itu guys namanya ya. Jantung pisang guys kalau bahasa Indonesia namanya. Ini sangat lezat sekali ya dibikin lodeh ataupun gado-gado juga bisa kalau yang suka manya. Kita taruh aja di sini dulu guys. Jantung caunya. Sangat baralanya guys, da terselami teka dia jadi tak acan dikoret gitu guys nya. Sok sarieun kitu tah nya. Ari barala teh sok seueur oray kitu tah. Tah di dieu nya si mamah ge malak tangkal danas guys nya. Tapi teu acan buahan guys. Dua tos. Tah guys. Tos kaala cenah guys 2. Alhamdulillah atuh nya. Tuh guys itu jembatan Cipali guys nya. Tuh membentang dari timur ke barat guys, sangat panjang sekali nya. Solokan Cipali manu aya di Linggasari mah. Nah guys iya. Keras guys. Tah mantangna tos kenging tilu guys iya. Tah guys iya. Tah guys daun sampuge seueur ya guys. Enak pisan mun di naon tuh di damel buntil manya model lodeh kar itu lalab guys. Sok cenah tah saur nu gaduhna ge beli nu hoyong mah cenah ka dieu we dongkapnya ka sawahnya di Linggasari di Nagrau guys. Seueur atuh nya. Daun sampo mah nya. Teu kudu bingung nya. Seueur di dieu mah sok ka bisi nu hoyong mah. Tah guys ieu daun kalikiria guys ya. Tah guys daun kalikirianya. Tah ieu teh guys biasana tehnya suka dijadiin kompos bisa guys ya. Untuk mandi juga bisa guys ini. Tradisionalnya pakai ini juga untuk obat antibiotik ya. Untuk gatal-gatal bisa guys manfaatnya guys. Banyak sekali manfaatnya dari daun kalikiria ini guys. Jadi ini tuh salah satu obat tradisional ya guys. Dan sabun mandi tradisional guys dari sawah khususnya di perkampungan kalikiria. Daun petai juga sama guys, tapi di sini mah tidak ada ya. Harus ke sana
kayaknya mah ada. Ya ini mah non tuh sangat bermanfaat sekali bagi para petani ya yang suka mandi di sungai atau di jarambah muncik orang Sundamanya. Di jarambah mah biasanya kan tara sabunnya sok tebih kemana-mana, jauh kemana-mana gitu guys. Jadi suka memanfaatkannya pakai daun kalikiria ini guys sebagai sabun mandinya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Sok mah sebatkan mah subscribe gitu, Subscribe, like dan komen. Guys nya kabalareakeun ya guys ameh channel ieu berkembang, jadi si ini pingin teh ameh bersemangat dalam membuat kontennya guys. Tah guys nama orang teh areka kocoknya guys menggunakan ini guys daun kalikiri ya guys. Ini mah mau ngamandian mana guys ya, mau ngamandian munding ieu mah ngamandian urang ieu mah nya sabun ya guys. Nah guys dia ieu nah guys ieu solokan cipalihnya atuh nah kianya bersih sih lagi. Nah guys, hatur nuhun pisannya yang udah melihat video ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Sebarkan video ini kepada media sosialmu guys. Dan terima kasih banget ya udah melihat video ini dari awal sampai akhir guys. Untuk itu ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.